Sabab belut mah sanajan bentukna siga oray, tapi dagingna mah leuleus, rada amis, jeung kacida gurihna. Belut mah sumber protein nu alus pisan, loba giji jeung alus keur kasehatan. Sok gera cobian ku maneh. Ieu belut ngeunahna dicobek atawa digoreng garing nepikeun ka garing kempling, tuluy dicocol ku sambel bawang nu lada jeung seger. Mun rek leuwih nikmat deui, asakan ku cara dibalado atawa dipais make daun cawu jeung bumbu rempah kampung. Dijamin geus asup kana sungut mah bakal nikmat anu taya papadana. Harga belut cigana mah rada mahal sabab geus hese jeung jarang aya anu ngajualna, kecuali lamun maneh daek ngalaka sawah supaya teu kudu meuli. Nu katujuh nyaeta japati. Kunaon beut japati? Sabab daging japati mah rada saeutik, tapi dagingna teh padet jeung rasana leubeut. Eta pisan nu matak jadi inceran di restoran mewah. Sok gera cobian ku maneh. Ieu japati diasakan ku cara diungkep make bawang bodas jeung jahe, terus digoreng rada garing. Dimamam jeung sambel bawang, pokona mah ieu daging japati teh seungit jeung pasti ngeunah pisan. Harga japati teuing sabaraha nepi ka ayeuna urang can meunang info.